Dewi Sartika mangrupa pangagung jeung pionir dina atikan pikeun awewe. Manehna oge salah sahiji tokoh awewe nu kawentar di Indonesia. Anjeunna diaku salaku pahlawan nasional ku pamarentah Indonesia di taun 1866 sabab parantos ngadirikeun sakola istri. Kalahiranna tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka. Wafatna 11 September 1847 di Tasikmalaya. Anjeunna anak ti Raden Ayu Raja Permas sareng Raden Rangga Somanegara. Dewi Sartika nyaeta pahlawan Indonesia anu ngarintis perjuangan kaum manoja dina wangsa kolonial Walanda. Saparantos Raden Ajeng Kartini angkat sumanget perjuanganna pikeun ngahontal kasataraan sareng karaharjaan kaum manoja teu eureun-eureun malah samar. Sosok Dewi Sartika digede-gedekeun sareng para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sareng anjeunna di dieu pikeun ngahudangkeun deui semanget kaum awewe.